Wah Haji, ayo Wah Haji kunaon? Lempang siga nu rusuh. Pokok sagus, wajib tak saya nonturkeun nya teh sagus. Beuting moal bacaw euy ditu. Nu bener Wah Haji. Sagus. Ya Wah Haji, nah teu apal. Di kampung sebelah mah ayeuna teh keur usum teror culik. Korban teh ya lamsia, aki-aki nu geus peot, geus kolot. Kumaha sagus? Benar Wah Haji. Ayo bagian di ala naon sagus? Di ala kulitna Wah Haji. Yang naon sakulit Wah Haji? Yo Wah Haji, aki-aki nu geus peot mah di ala kulitna keur dorok-dok. Jieun kulit bedug. Bahkan di Cibaduyut mah di jieun kulit sapatu. Alas ya. Ayo we Wah Haji euy. Bener, kulit dompet. Wah Haji, Aing segala jadi aset atuh kieu mah euy. Aduh, ini nyari aku. Aduh. Mak, tong gering atuh. Saha atuh aja nu hayang gering ari maneh aja. Aduh. Mun mah gering teh eueuh nyieun dengan sangu. Maneh mah mending kanu hakaneun wae pikiran teh aja Kumaha nya mun emak maot? Ai, maneh atuh aku emak maot aja. Iya nggak misalkeun mak mending ngambak. Ya, aja lamun emak maot saha engke anu ngurus maneh. Ni sakilang sagala ku emak teh maneh. Tapi emak boga warisan teu. Ay aja sawah arek naon atuh maneh nanyakeun warisan sagala maneh teh. Kurang jual mak lah. Aduh, duit tak dipake naon aja ari maneh. Meilayangan mak cing loba. Astagfirullahaladzim aja maneh dasar budak nurus tunjung maneh mah. Geus ayeuna masuk mapang meulikeun obat aja. Mun mah aja melayangan. Aduh, maneh ngalawan ieu ka kolot. Nya mak kemana beli obat mak? Ka toko beusi aja. Baik, mana duit atuh? Ka apotek atuh aja. Ya duitnya ya. Tapi maneh tong lila nya, montong ulin heula buru ya. Ya mak. Aduh. Waalaikumsalam. Saha eta? Haus aku. ya ayo lah Wah Haji. Haus. Hang kopi ya. Ayo lah minum kopi ya. Ka mana emang aja? Baik beli obat Wah Haji, tapi paho deui ieu teh. Nu matakna ja tuliskeun tah dina tarang beli obat teh ngaran teh poho deui. Ya, aja sia. Ayeuna mah baculi. Ane mah bisa diculik aja. Lu bener Wah Haji. Tanya kita si Agus. Bener bohong. Ja di kampung sebelah ge keur usum culik. Kan di mana bisa diculik? Tapi Gus, asa aja kamu diculik di ala naon ya. Wah Haji mah kagak nyal setung. Dasar sia kolot pedegong. Harus gari lawan. Anak buyur amat. Ayo lah ngopi, ayo.
penting menang. Kira-kira saya nuturkeun ieu teh. Ah, lupat ah. Assalamualaikum. Alah, si Maka mana? Hah? 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 Duh, si Maka mananya duh. Lah, sia. Buah-buah diculik si Mak teh. Jangan lah. Lupa sih bang. Culik sih dia. Kopi. Aduh, pokoknya ngenahin kia Haji. Ya, minum mah ya. Kemana saja? Gus Waji, Kemana? panggilan si Mante. Tuh katoing, ja udah kuring mah teu ngasuh atuh. Serius Agus. Lain emang kemana? Mamane saja? Ya pan tadi teh kita beli obat. Pas beres beli obat, si Mang eueuh. Mah mungkin si Mang init-initan mah dagring. Buah-buah diculik inung maneh teh ja euy. Ah, kemana wae ngomong teh Agus? Ya. Sakana bisa diculik. Mana terus culik ya, Oh tah Haji. Susulan we. Bisa ka kebon. Buah-buah anu tadi muda-muda gua Haji teh culikna. Oh, bener kan, Bos. Heeh. Apa itu mah? Ayo ah, ayo ja. Ayo. Waji, lawan heula. Aja teu kuat yang modal. Iya mah. Emang bagi itu ya. Ada ja. Ini podolna lebok kuman. Alah, sia. Itu bener culik teh. Aduh, Agus, kemana ya teh saja modal teh lihat teuing. Heeh, sikahet teh. Moal kitu modal batu Agus. Modal batu pantes ya Haji. Udah kira ganjal setau. Lagi nih batu nang aku lutut. Waji, hah? Dengan aya culik itu Baik saja, mau betul tuh. bawa Waji. Siap Agus, benar siap. Ayo ah, Ayo habis kamu kabur. Ayo kabur jauh ayo. Waji, ulah jangan ke itu. Nah, Lebaran jauh. alah, aja. Tadi tuh mau jauh, mau muter. Jangan dia. Alah, Agus. Yoi. Wah, Haji nincak waduk. Ayo teh, saduk ieu ai. Jeung bunang kaburuk dah. Ya, cek abike gebejaan tong jangan ka dieu loba kanyau. Ieu mah kudu di kumaha ge ku cai tuyul sumur euy. Aya wae ah. Wadi. Itu culikna. Oh, ayo. Ayo. Waji, Waji. Abi mah daguan di dieu nya, sieun. Ah, sia mah awakna badak, kamari eueuh sia mah. Awak we juga. Iya, mending modal. Ayo. Atuh anak buyeu mah.
Benang sia. Paman hakim sadangan. Buka mah kalungna. Geus buka hanyaho bangsatna. Beres ya. Agus, si sotoy euy. Ya, sia Haji. Beli si otot ieu mah. Aya naon ieu? Duh, mana nyeri dia duh. Agus, kampung rasa koy. Salah paham euy. Salah paham kunaon? Lain toy. Di lembur sabelah mah geus genjreng. Sugan teh maneh culikna toy. Haram jadah sia nyaro kenjung culik. Wah pokokna mah ieu ganti rugi urang jang ka dokter ya. Tah minta we ka Haji. Gitu. Di baji ketempuan anak. Aing Nyeri dia aduh. tadi Omat. Kau itu ke rumah sakit. Operasi tak banget. Nah, ke rumah ting sih ya. Haram jadah. Aduh nyeri. Balik ke Bener, ayo hampura. Hampura toy. Duh. Mananya Wang Haji jeung si Agus ngeulah teuing. Cuman besarnya Haji. Wah, Bawa Haji benang kulikna. ya, ting culik eta mah si Otoy. Oh ja. Anas kurang we digebukan bangetna. Nepikeun kasih ka tahu pupuk. Ngejar hadir mah, langsung pulang ke imam mana? Juga aing si imam di itu yuk. Ayo Haji. Ayo, Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, Mak. Gedein aya di dia. Syukur alhamdulillah, Mak tuh. Ai saja siapa ngagawekeun. Enggak ada si mah aya di dieu. Oh, main itu balik ja. Emang aya naon ieu teh Wah Haji, Agus? Kieu, Cek. Di kampung sebelah teh keur usum culik. Tah, cek si Aja. Peuceut teh diculik. Syukur we ari teu diculik mah. Lain gitu carita nama. Kieu Gus, Wah Haji carita nama. Assalamualaikum. Kunaon, Cek? Aduh, iya toy. Wah, baca teh tinggal ada awak, panas siris toy. Iya, Cek. Rek minjem pom bensin. Bensin yang ngerokok. Ayo. Atuh, ini bawa aku si Aja. Aduh. Mah atunya. Oh, nyangga satu, Cek. Ayo bae mah nya. Ka dieu lah. Ari mana mereka masa atuh toy? Ah suruh, Cek. Nyangga nya. Tinggal aman, Cek nya. Aduh. Aya wae. Aduh. Gening ieu teh geus menung cara roe. Alah poho deh. Can nyaitan pemayan. Nyaitan heula pemayan. Aduh. Aduh. Kumaha ieu teh nya lieur kieu nya, aduh. Aduh, teu kuat ieu mah. Dek digolerkeun heula we di dieu Aduh, teu kuat. Aduh. Tah kitu carita nama. Kagian atuh berita teh ieu cantan tuh kebenaran anak. Mantap, kamu ada naon teh terus lihat bentuk-bentukna. Tah sagus maneh. Mau menang berita teh terus lihat bener jeung teuna. Kenapa enak berita gampang puasa kuy? Oh, tah. Tadi ge jadi si Otoy korbana. Tah. Bukan lagi kita gitu.
Kan karunya siapa jadi korban akibat beta hoak. Paman apa tanya akur anak. Ya dengar ke lama yang tampil asal umum. Dan kebanyakan dari mereka itu menggunakan dugaan. Ilajana, inajana, lagi haki. Dan dugaan itu tidak akan membantu untuk sebuah kebenaran. Wah iya, inalah alimu minayah halu. Dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tah gitu, kita marah nih. Haji. Si geher, ngutan siapa kabel. Terus kan waktu itu tuh aja, namun ada ayamannya. Oh, aduh Haji, nuhun. Aduh. Ya. Ada obatnya mana? Iya, Mak. Iya, Mak. Aja. Geningan. Ya mah obat roromeheun ari maneh. Nah, ari maneh itu tante sekolah. Apa aja? Obat roromeheun aja. Borokocot stasiun TV Bobodoran urang Sunda. Borokocot stasiun TV barudakna urang Sunda.